A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullah wa adaman nafa'a alaina bi'ulumihi fi daraini amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Billati walla illati qad jumi'a walaika alladzina nazron waqa'a waman wama wa'al tusawi ma dzukir wa hakaza du'inda toyin syuhir. Bilati kalawan lafad lati walai sareng lafad lai alati eta anu qad jumi'a satemena dijamakkeun naun alati. Walai sareng ari lafaz walai sareng ari lafaz lai kallazina eta saperti lafaz allazina nazron hale nazar atau langkah waqa'a eta tumiba ya Allah. Waman sareng ari isi mausul lafazman. Waman sareng ari isi mausul lafazman wama jeung lafazma wa al sareng lafaz al. Tusawi eta nyaruaan kabeh nyata man ma sareng al ma kana perkara zukira anu disebutkeun naon ma wa hakaza sareng saperti ieu lafaz man zu ari lafaz zu inda toyin menurut ulama toy syuhir eta dimasyhurkeun naon zu. Hartosna Bandungan sok catet hartosna adapun ari isi mausur anu tuduh kana jamak muannas nyaeta aya dua. Hiji lafaz allai hiji lafaz allati gitu. Hiji lafaz allati kaduana lafaz allai. Bari henteu make iya dina akhirna. Contohna saperti ja'anil lati fa'alna sareng ja'anil la'i fa'alna. Ja'ani tos datang ka abdi alai alati saha pirang-pirang awewe anu fa'alna tos migawe saha alati. Sareng ja'anil la'i fa'alna ja'ani tos datang ka abdi allai saha pirang-pirang awewe anu fa'alna tos migawe ya allai. Tapi ya, menang dina tungtungna dibarean huruf ya. Ya contohna saperti ja'anil lati aya ya anu jum. Ja'anil lati fa'alna ja'anil la'i fa'alna. Tapi isi mausul lafaz allai ieu sok dipake nya atawa digunakeun kana jama muzakkar akil. Ya sok digunakeun kana jama muzakkar akil. Contohna saperti dauhan ki syair
Ya, contohna seperti dauhan kisyair mana? Fama abauna bi amanna minhu. Alaina la'i qad mahadul hujur. Qad mahadul hujur. Tadi dinya aya lafaz alai. Ya. Ieu lafaz alai di dinya eta engke kaasupna kana jamak muzakkar akil. Fama abauna maka henteu aya saha pirang-pirang bapa urang sadaya bi amanna eta anu salamet minhu tina mamdu alaina madarat atas urang sadaya alai ti jalma-jalma qad mahadu anyek ti jalma-jalma anu qad mahadu satemena ngamparkeun ieu alai al hujuru kana pirang-pirang kama anu jadi contoh engke lafaz alai. Lafaz alai di dieu teh engke bimakna nyaeta bimakna allazina. Qauluhu saterusna qauluhu waman wama wa al tusawi ma dzukir. Qauluhu waman wama wa al tusawi madzukir. Artosna deui sebagian tina isi mausul teh nyaeta lafaz man ma sareng lafaz al. Ari isi mausul lafaz man ma sareng al teh nyaeta digunakeunana atawa dipakena ku lafaz anu hiji wungkul dalam arti tertuduh kana mufrad muzakkar tasniyah sareng jamakna man ma al bae. Itu teu aya tanda naon ngaranna muannas teu aya tanda jamak sareng teu aya nya daya tanda tasniyah. Sareng keur tuduh kana mufrad muannas nya atawa tasniyah jamakna ieu man ma albai. Gitu nya. Ngan ari kalolobaanana isi mausul ma teh dipakena dina anu henteu berakal. Contohna saperti a'jabani marukiba. Tos ngagetkeun ka kaula marukiba naon perkara rukiba anu ditumpahkan naon mah. Tapi nya kadang-kadang ieu isi mausul ma teh sok dipake kana anu berakal. Mana contohna? Contohna seperti dauhan Allah dina Al-Qur'an eta ayat fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba. Allah fankihu maka kudu nikah maraneh kabeh mah kana awewe oba anu pantes emak lakum kamaraneh kabeh minan nisa'i tina pirang-pirang awewe masna 2 wasulasa atawa 3 warubaa atawa 4. Tah eta ma dina lafaz fankihu ma tobalakum didinya makna ma isi mausul. Ya, didinya mah tuduhna kana anu berakal. Titik. Qauluhu wa hakaza dzu'inda tayyin syuhir. Artosna deui sebagian tina isi mausul teh nyaeta lafaz zu.
Tah ieu teh menurut ulama toy. Lafad zu teh menurut ulama toy, engke disebutna zu toiyah. Terus ari isim mausul lafad zu teh nyaeta saperti isim mausul lafaz man bae. Ari isim mausul lafad zu teh nyaeta saperti isim mausul lafaz man bae. Dina pada nyasok dipakena ku lafaz anu hiji ungkul. Dina lafaz hiji nu hiji bae. Maksudna nya tuduh kana mufrad, tasniyah jama atawa muzakkar atawa muannas nyaeta zu bae. Itu contohna saperti ja'ani zu koma. Ja'ani zu koma. Anu tuduh kana tasniyah. Ja'ani zu komu. Ja'ani zu komat. Ja'ani zu komata. Ja'ani zu kubna. Kata kitu nya. Tadi anu tinggalin tadi na contoh mana? Dan contoh man ya. Ya contoh man tadi. Contoh man anu tuduh kana mufrad muzakkar ja'ani man qoma. Tasniyah muzakkar ja'ani man qoma. Anu tuduh kana jama muzakkar ja'ani man qamu. Tuduh kana mufrad muannas ja'ani man qamat. Tuduh kana tasniyah muannas ja'ani man qamata. Anu tuduh kana jama muannas ja'ani man kumna. Tos dicatat nya Lur. Tos. Tos mah. Coba gerak. Ya contoh ma tadinya. Ya contoh ma bieu ya tadi kan ma dengan man. Contoh ma anu tuduh kana mufrad muzakkar a'jabani ma raqiba. Terus contoh ma anu tuduh kana tasniyah muzakkar ja'ani a'jabani itu a'jabani ma raqiba. Contoh ma anu tuduh kana jama muzakkar a'jabani ma raqibu. Contoh ma anu tuduh kana mufrad muannas a'jabani ma rukibat. Contoh ma anu tuduh kana tasniyah muannas ja'ani a'jabani ma rukibata. Contoh ma anu tuduh kana jamak muannas seperti a'jabani ma rukibna. Terus contoh al. Contoh al anu tuduh kana mufrad muzakkar ja'anil qaimu. Ja'ani tos datang ka abdi al qaimu saha anu nangtung. Contoh al anu tuduh kana tasniyah muzakkar ja'anil qa ya ja'anil qaimani. Contoh al anu tuduh kana jamak muzakkar ja'anil qaimuna. Contoh al anu tuduh kana mufrad muannas ja'anil qaimatu. Contoh al anu tuduh kana tasniyah muannas nyaeta ja'anil qaimatani. Contoh al anu tuduh kana jamak muannas seperti ja'anil qaimatu. Itu ngagunakeun jamakna jamak muzakkar salim. Lain muzakkar salim jamak muannas salim. Kan aya ujungna aya alif jeung ta nya. Itu
gitu. Wa ma bita wa alifin qad jumi'a yuksaru fil jarri wa fi nasbi. Ayo bareng coba baca. Ayo nazamkan. Bismillahirrahmanirrahim. Coba. Billati walla illati qad jumi'a wallaika allazina nasrun waqa'a wa man wa al tusawi ma dzukir wa hakaza zu inda in syuhi